Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kumaha kabarna di bumi? Alhamdulillah dinten ieu urang tiasa patepang deui dina pangajaran bahasa Sunda. Kelas 4 ayeuna bakal diajar deui pangajaran bahasa Sunda. Kamari atau segala rupi dibahas, urang teraskeun deui pembahasanna mingguan ayeuna. Bisa tacana hayu urang ngadoa mugia pangajaran dinten ayeuna aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala sareng aya manfaatna. Urang ngadoa hayu bismillahirrahmanirrahim. Nah, saat ngadoa beulit ritip mugia hidup tiasa ngajagi kesehatan ya di bumi satu acan sakola kedah sarapan heula atanapi satu acan zoom kedah sarapan heula teras kedah semangat belajarnya nya. Dinten ieu urang nembe patepang deui dina video pengajaran bahasa Sunda kelas 4. Hayu urang kawitan diajarna. Pangajaran dinten ayeuna nyaeta ngeunaan kecap saharti. Naon sih kecap saharti teh? Kecap saharti atau sinonim nyaeta kecap anu wangunna beda tapi mibanda harti anu sarua. Jadi kecap saharti teh sinonim anu sami artina sareng nu disebatkeun contohna. Contohna sarerea berarti sakabehna, saeutik berarti saemet. Nah, eta kecap saharti. Kecap sejeuna contoh dina buku Danu Guragiru Kamasigi lantaran rek pubujian. Lantaran kecap sahartina adalah kusabab. Nah, eta kecap saharti. Contoh nu sanesna tinggal buku halaman 16. Dieu aya kecap rebun-rebun keneh barudak geus lompatan di basisir. Rebun-rebun teh nyaeta kecap sahartina isuk-isuk. Nah, kalimahna berarti isuk-isuk barudak geus lalumpatan di basisir kitu. Tah, berarti rebun-rebun teh kecap saharti atau kecap sinonimna nyaeta isuk-isuk. Tina kecap isuk-isuk bisa dijieun kalimah nyaeta tina kesap rebun-rebun keneh barudak geus leumpang ka basisir. Nu B nyaeta bibina nyalukan di tadar heula. Nyalukan teh sami sareng naon? Nyalukan teh sami sareng ngageroan. Nah, kalimahna berarti tina kalimah anu kecap sarwana teh ya geuningan nyaeta tadi teh nyauran teh ngageroan. Nah, berarti jieun kalimahna tina kecap ngageroan. Bisa kieu kalimahna. Ibuna ngageroan Udin menuju di lapang. Itu biasa kalimahna. Anu nomor C nyaeta ombakna teu matak pikapaureun. Tah, naon sinonim tina pikapaureun? Teras jieun kalimahna tina kecap anu tadi eusina tina kecap sabalikna. Nu A eta kalimahna berarti tadi kan rebun-rebun sami sareng isuk-isuk. Berarti jieun kalimahna tina kecap isuk-isuk. Anu B kalimah nyalukan teh nyaeta ngageroan. Tah berarti jieun kalimahna tina kecap ngageroan. Teras sami sareng anu D, sami sareng nu C, sareng nu D salajengna. Tah ku hidup kerjakeun tugasna. Oke, difotokeun kintun di Google Classroom kelas 4 nya. Tah kitu pembahasan ngeunaan kecap sinonim atau kecap anu saharti anu boga hartina saharti boga artina nu sami nya. Sakitu wae panginten pangajaran dinten ieu pamugi hidup tiasa ngerjakeun tugasna.
upami misalkan biasa mangga pilari dina sumber anu sanesna. Misalna milarian pikapaureun teh naon sinonimna. Tiasa tina tataros, tiasa ka naros ka ibu sareng ramana. Terus anu de kecap saharti tina beungeut. Nah, beungeut teh naon? Rarai nya. Terus aya di sakacap saharti tina sangkan. Nah, supaya rarai tereureuk. Terus anteng nyaeta kecap sahartina tina naon? Kapentrang. Terus dilaksanakeun. Terus liana alus. Kidap kerjakeun tugasna dina buku halaman 16 sareng 17. Sakitu pengajaran ti Bu Eli dinten ieu. Tugasna halaman 16 sareng 17. Fotokeun sareng kintun di Google Classroom. Bu Eli antosnya. Bu Eli akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.